Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihaca dongengan katunda dina dinten kamari jajarna si kamileung bagian anu ka 57 na mudah-mudahan ku aya ieu dongeng sunah teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana waya ayana disuklakna disuklukna nu bisa mimikat cinta tur mikarosep kana sada budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra pada tujang kalong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun ieu dongeng sunah teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Para mitra kaum dangu sadayana. Kaayaan desa Cipancur anu geus teu puguyuk saharita. Gunung anu diramalkeun ku si kamileung tina waktu anu moalila bakal ngabeledug, bakal menang bencana anu diakibatkeun tina gunung anu bitu. Bener kanyataan dina poe harita eta gunung bener-bener ngabeledug tur bitu. Jalma anu tadi sesirian suka bunga ayeuna diganti seri teh ku ceurik lantaran anak jeung pamajikanana teh geus ka mana. Manehna anu lumpat ka kaler, lumpat ka kidul, lumpat ka ditu nyalametkeun diri anu diudag-udag lir ibarat ku batu anu bararadag anu siap pikeun ngahancurkeun kana batok-batok sirah maranehanana. Patoleksakna mayit-mayit anu geus nyawaan. Babaturan-babaturan manehanana budak leutik jeung sajabana. Urang Cipancur kur aya sabaraha urang jalma anu bisa ngaloloskeun diri. Di antarana nyaetana Juragan Dharma jeung dua tetanggana. Sedangkeun anak buahna Juragan Dharma teh geus ka mana duka salamet duka henteu. Dan nepi ka kiwari teh eueuh teu kadenge-denge. Kaayaan kampung Cipancur anu geus teu jesa saeutik-eutik acan. Eueuh hiji ge bangunan anu nangtung kabeh dileled nyaetana ku gunung anu memang ngabeledug. Gunung anu memang teu sabaraha gede tapi ngabogaan lahar anu kecil pisan lobana. Bencana anu teu disangka-sangka, bencana anu teu diduga-duga. Juragan Damar anu kabur harita lulumpatan ngagunakeun kudana jeung dua tetanggana anu kebeneran tadi teh babarengan lumpat sakalumpat lampet, lumpat sakuat tenaga eta kuda. Nepikakeun ancul-anculan jeung cocorelatan eueuh anu dibawa harta banda anu ngagunuk di imahna. Saeutik oge teu ngajamin, saeutik oge teu nulungan. Dibere bencana kabeh ditinggalkeun eueuh nu dibawa kur awak saawak jeung baju anu dipake. Juragan Damar harita lumpat sakalumpat lampet sanggeus aya kana setengah poena lumpat. Geus ngarasa aman, Juragan Damar harita ngahegak bari ngeureunkeun kuda. Reg eta kuda eureun, yakitu dua tetanggana. Eta dua tetangga teh anu ngaran Abbas jeung Oman. Juragan Damar harita turun tina tongong kuda, kudana harita dicangcang. Yakitu dua tetanggana harita tarurun, tapi dua nana ge eueuh ngararomong. Juragan Damar harita neuteup kana urut lempang manehanana nu dikaliwatan ku kuda. Neuteup kajauhanana, kajauhna, katingali di kajauhan aya haseup hideung anu mumul ka luhur. Segeruk harita Juragan Damar nyegeruk ceurik. Aduh, anak pamajikan aing. Aduh, tobat teuing aing. Kadung aing teh ngagugu ka si kamileung. Ceuk Juragan Damar ayeuna mah inget ka si kamileung. Naon anu disebutkeun ku si kamileung? Tetela jadi kenyataan. Dua jalma babaturanana nyaetana Abad jeung Oman anu nyampeurkeun ka Juragan Damar. Juragan, tetela naon bener anu disebutkeun ku si kamileung teh? Ramalan si kamileung teh teu meleset geuning. Hanas urang sukar bunga ngaledek ngahina ka si kamileung sebutkeun jelema gelo, tapi nu gelo eta geuning jeung jadi kanyataan teh Juragan. Nya. Di mana ayeuna si kamileung? Ulah hayang menta dihampura.
Naon anu jadi ramalan anak bener kenyataan. Anak pamajikan jadi korban, harta banda memang tunulungan. Ya Allah, bener-bener ulah teh sebenarnya orang muslim, tapi aing bener-bener saeutik oge teu percaya jeung tengah gugu. Aing teh diajar teh Islam baheula teh. Sawaktu aing guguru parijeng teu hideng, guguru aing teh diajarkeun teh Islam. Sarajar menang ilmu saeutik kudu satetes ceuk paribasana. Duh, nah aing kabawa ku sakaba-kaba. Ayeuna aing geus aya kieuna kakara inget. Bener ceuk kolot. Engke lamun geus bencana, engke lamun geus menang musibah bakal inget kanu nyiptakeun bener. Ayeuna karasa kula geus kieu kula ngarasa yen memang Allah teh aya. Allah ayeuna geus nunjukeun carana, geus nunjukeun kakawasaanana ku ngabeledugna eta gunung. Juragan teh urang Islam. Nya kula teh memang urang Islam. Duh, lamun hayang asup Islam kumaha juragan? Teu apal kula ge carana kumaha, da kula oge lantaran beureunan kula baheula memang diajar teh ku guru kula. Kula ge sabanarna duka Islam duka naon, tapi ajaran Islam memang ku kula geus katarima baheula sanajan teu pinter tapi kula ngarti saeutik gedena. Ayeuna urang tujuan teh ka mana tuh? Nya ya juragan tujuan urang ka mana ayeuna? Nya ayeuna mah urang nuturkeun indung suku we. Harta bana geus teu boga, itu jeung ieu geus teu boga, ieu ti naon? Untung kula masih kene boga duit we, boga emas anu masih kene napel dina awak kula, jang dahar sapopoe we. Piraku teu mahi ieu sabulaneun pikeun leuleumpangan urang tiluan. Da ilaing rek nuturkeun kula. Rek nuturkeun we, dalah kumaha da kula teu boga batur panan juragan. Ya hayu we tu ayeuna mah. Urang kat mana atuh ayeuna nya? Kumaha tuh lamun urang kawetan we ayeuna mah? Kawetan. Nya urang kawetan we ka mana we da? Pokona mah kawetan we geus. Sugan jeung sugan urang meunang tempat di daerah nu aman. Nya hayu atulah. Antukna tiluan. Antukna tiluan harita naraik di kena kuda. Ngalumpatkeun kuda biasa-biasa harita. Setengah poe perjalanan ti saprak eureun brai nepi ka hiji lemur. Eta lemur teh lemur anu asing tangtuna keur manehanana. Lemur anu memang jauh ka ditu ka dieu. Sampurasun ceuk juragan dan damar harita. Rampes curut juragan damar harita turun. Sup eta juragan damar ka salah sahiji warung. Mangga juragan mangga. Ceuk eta jalma lantaran ningali pakaian juragan damar anu memang halus. Da memang juragan damar jalma beunghar. Pakaianna oge anu gining harita. Sagining-giningna ge pakaian zaman baheula beda jeung zaman ayeuna make jas, make kameja. Pak zaman baheula mah make naon nya? Bingung pan. Ngan anu kasebut jelema beunghar mah bisa dicirikeun zaman baheula ge. Juragan damar anu make ikat harita. Curut turun tiluan. Sanggeus kitu pok si bapak harita beri kerung ningali anu anyar pinanggih anu datang harita. Punten juragan, bade tuang ieu teh. Nya mang. Kula hayang barang dahar ieu, hayang sangu we. Oh sumangga, tilu itu penginten. Sumuhun tilu. Sanggeus puguh kitu mah harita tukang warung harita ngaladangan. Song dibikeun ka eta jalma anu tiluan anu anyar pinanggih nu manehna mah kakara nyaho. Anu dibawa ku jalma anu ginding hiji beda dina pakaianana. Juragan damar ngalimet dahar
bari sasakali inget kanu anak pamajikan anak nu ayeuna nasibna geus jelas kaleled ku bencana nya kitu deui anu duaan sarua keluargana kabeh kaleled ku bencana. Juragan Damar hari tepok ngomong bari lurah teret ninggalian kaayaan di eta kampung nu kabeneran kur aya tiluan we manehna eueuh warga nu lain. Punten mamang bade naros ieu teh kampung naon namina? Ieu teh kampung Ilat jang. Juragan kampung Ilat sumohon. Oh ari kampung Ilat lebetna ka wewengkon mana ieu teh? Ieu kampung Ilat teh lalebet ayeuna mah lebetna teh ka naon namina teh kerajaan naon atuh da engal namina teh nya naonnya kerajaan Jati Kameling. Kerajaan Jati Kameling sumohon. Ari kerajaan Jati Kameling teh kerajaan anu kurang langkung panginten aya sakana sataun langkungna berdirina teh dukar teh dikanyahokeun iraha ngadamelna eta kerajaan ngan nu jelas mah nyawa-nyawa teh aya kerajaan we. Kayak Jati Kameling teh dipalih mana? Pami ti dieu mah kedah mapah teh lumayan tebih samingon lah ti dieu mah kitu. Waduh. Nah jauh-jauh teuing mang tapi memang ieu teh kalebetna ka Jati Kameling. Nya saurna mah kalebetna Jati Kameling tapi daduka. Margi kantos aya ponggawa kadarieu anu anggoanana teh Koneng. Saurna nyebatkeunana ieu teh lemur batas kerajaan cenah kitu tapi da abdi mah urang dieu teu terang naon-naon nya mangga we bade ka batas mana oge gitu. Oh saha tuh eta teh rajana Jati Kameling teh? Ari saurna mah kerajaan Jati Kameling teh diratuan ku hiji ratu anu geulis rancunit namina Nyi Mas Dewi. Naon namanya teh Nyi Mas Dewi Keningan gitu naonnya tawa kenangan gitu kenangan indah win. Nyi Mas Dewi saha? Ratu Nyi Mas Dewi Keningan. Nyi Mas Dewi Keningan sararea ari tinggal reret lantaran Nyi Mas Dewi Keningan mah apal anakna si Kamilung tapi mah mungkin jadi ratu kan itu cepi. Oh kumaha eta teh cenah bentukna kerajaan teh maksana bentukna kumaha? Mun pamarentahan ieu teh kumaha? Nah bijak nah kumaha? Duka atuh mamang ge teu acan terang kumaha pemerintahan ieu teh bijak atawa henteu tapi aing nguping-nguping mah eta Ratu Dewi Keningan teh kasebutkeun ratu anu adil tur bijaksana gaduh ilmu panemu campe pamake anu hebat tiasa ngapung ngawang-ngawang lir ibarat langlayangan saurna. Waduh gagahna kerahanan. Nah bener teteh ai masalah perkawis bener sareng henteu namanya duka mamang teu acan terang kaler kabeneran mah kitu ngan pedahnya saur beja jeung begja mah ngaran-ngaran beja mah da kitu teh ya geuningan. Tapi numutkeun keterangan mah memang kitu juragan. Waduh samalih kamari teh nu ka dieu oge namina teh nu parantos kena nu tempang teh di teh Senopati namina teh Senopati Bajul Pataru. Jajaka gandang rambutna panjang saterasna ilmu panemu campe pamakena luar biasa hebat. Nah memang terang kamari di kaleresan aya Karaman sakali ngaheumatkeun anjeunna Karaman langsung mental sadayana kabur. Wah memang hebat berarti gitu ngan aya nu unik saur nama eta ramana anu namina Gusti Kamileung. Saha Gusti Kamileung cenah namina teh saterang mamang mah Gusti Kamileung teh mangrupakeun hiji jawaran maha sakti gagah sakti.
Gusti Kamileung sumuhun eta nu janten ratuna teh nyaetana Nyi Mas Dewi Ratu Keningan. Sararea nu tiluan hari tengah hulang asa percaya teu percaya kana dedengean eta manehana ceuli manehanana. Tapi lamun teu didenge dan memang kadenge si Mang eta bener ngomongna bieu dan teu congean manehna teh. Nah bener Mang, anakna si Kamileung muhun nah kena ka Gusti Kamileung. Henteu Mang, ngan eta weh ku asana mina gitu Gusti Kamileung gitu. Samuhun Mang, samalah Mamang mah parantos kenal kada anu namina Raden Kamileung teh ka Gusti Kamileung teh. Margi anjeunna tukang ngalalana kapungkur kantos ngalalana ka dieu ngalangkung sareng hiji istri anu namina dia Lopa saurna istrina anu geulis rancun itu. Aduh pokona mantak ngaca ya pokoknya ningali teh. Pokona seueur jalmi pami ningali nu geulis kawas dia Lopa di kajauhan teu parantos ngelel eta teh letahna teh lalel gitu tah terus kadal. Bakat Mang ningali nu geulis terus ngelel eta teh nuhun. Nya kitu teh ya. Pada ditamih deui atuh ieu sangun moal Mang parantos cekap. Nyantos atuh Mang kayak kitu mah. Abdi bari ngabujeng we ka Paliwetan. Emang di mana gitu di Paliwetan teh. Mun teras we ka Paliwetan tangke bakal pepenak sareng situ. Memang parantos terangnya terang. Mamang oge kantos ka ditu masakali. Kaditu teh karon amang ka situ gitu. Wah situ na oge situ namina nya sami situ Kamaling gitu. Pokoknya mah tos we endah pokoknya karajaan mah. Nyamun atuh Mang. Mang punten abdi teh ieu teh gaduh artos nu sanes aya oge emas lempeng we ieu Mang. Aduh kumaha teu da teu aya kanggo angsul atuh kanggo emas kieu mah nya wios Mang etang-etang masihan we. Aduh nuhun pisan tuh Den, mudah-mudahan we sehingga gentosan amin. Nyantos Mangnya antukna harita ararinit tinggalkeun eta pitempatan naraek di kena kuda. Bisa jroning perjalanan harita eueuh ngaromong dina hatena masing-masing komo deui Juragan Damar. Manehna asa percaya teu percaya lamun eta karajaan anu ngaran Karajaan Jati Kamaling. Hiji karajaan anu dipingpin ku anakna si Kamileung anu ngaran Nyi Mas Ratu Dewi Keningan anu ayeuna jadi ratuna. Aneh. Iraha mimitina nyieun karatona. Iraha mimitina ngadegkeun karajaanana. Ujug-ujug ngadenge aing jadi raja weh. Asa dina pangimpian ieu mah. Aneh ieu. Kang, Juragan. Kumaha Man? Nah bener gitu. Ratu Jati Kamaling teh ku anakna si Kamileung nya numutkeun warga nu cikeneh katarima ku urang mah memang nya. Ulah oge asa cangcaya tapi memang sararea nyebut gitu. Berarti nya ngan anu jadi pikiran teh iraha nyieun karajaanana. Kan tangtu boga nyieun karajaan teh butuh modal anu gede na keranan. Geus we ayeuna mah urang ngabuktikeun mah datangan we ka ditu. Moal kapikiran ku urang sanajan kumaha oge sabab si Kamileung teh dewek ngaku lain jalma sambarangan. Memang ku urang sok dihina-hina tapi sanajan dihina oge tetep we dewek ngaku yen si Kamileung memang lain jalma sambarangan. Sabab teh saeutik teh heula anak buah dewek anu mental. Lamun padu hareupan jeung si Kamileung janten kedah kumaha ayeuna tuh nya ayeuna mah urang terus we cenah urang ti saminggu urang lempang ti dieu teh urang dilumpatkeun we kudana ameh henteu ila teuing sugan atuh angge tepi-tepi 2 poe 3 poe mohon atuh kitu mah ayo sanggeus puguh kitu mah beretak harita kuda dipecut langsung kalabur ti luanana harita beretak. Sedangkan di tempat lain
Kaayaan di kota raja anu ayeuna geus mimiti rekah. Loba ti kerajaan-kerajaan lain anu neangan usaha di dinya. Anu memang disebutkeun eta kerajaan teh makmur, rahayatna anu memang ramah. Beuki lila beuki namah warga anu aya di dinya. Anu tangtuna tina 100 urang jelema atanapi kurang ti 200 jelema anu boga salaki jeung pamajikan, tangtuna oge bakal anakan deui. Sedangkeun anu anakna di bawah ti heula geus gede ayeuna geus kawin boga anak deui, anakna jadi anakan, anakna jadi anakan deui. Nu antukna anak baranak di kampung eta, di desa eta, di kerajaan eta. Kerajaan eta ayeuna rentul ku imah di ditu di dieu loba imah anu jumlahna memang teuing sabaraha. Ngan anu jelas eta kerajaan Jati Pekambeling ayeuna jadi rame tur haneuteun, rame kuno dagang, aya pasar, aya itu nu aja disadiakeun ku Patih Maktapura pikeun pipasareun. Anu dararagangna jalma-jalma anu ngararantau ka dinya, anu neangan usaha di dinya. Mimiti mah memang jalma-jalma dirinya bararingung sabab eueuh duit. Sanggeus Patih Maktapura manggil tukang kamasan pikeun nyieun duit, anggap we lamun jaman kiwari mah meureun bank dunia gitulah, anggap we meureunan. Ngan carana eta duit teh kur make duit lempengan anu dirupa-rupa. Nominalna eta duit teh tina mimiti duit tina kuningan, duit tina perunggu, duit tina emas jeung sajabana aya di dinya. Jadi kabeh aya nominalna. Ada tukang dongeng oge teh nyaho nominalna sabaraha penting mah duit we geus pake bisa meuli. Sanggeus lumayan lila eta kerajaan ngolah anu dipingpin tangtuna ku Maktapura. Papatih anu ngarti dina bidang kerajaan. Jabang aruna anu memang keur ngalalana yakitu bajul pataru oge nu keur ngalalana. Alhasil dirinya kur aya Maktapura anu dibarengan ku Bah Eot tangtuna. Bah Eot sebagai panasehat nyakitu di Sikamileung anu tangtuna moal cicingeun lamun teh mah ayana. Prajurit anu can pati loba kurang leuwih we prajurit teh meureunan aya 100 urangna leuwih. Para mantri anu encan sabaraha urang can lengkep. Mantri-mantri dina bidang itu bidang ieu teh encan lengkep. Sabab nu jadi mantri tangtuna kudu dipilih jalma anu mena ngarti kana bidangna. Lamun teh mah menteri pertanian kudu ngarti kana maculna jeung pepelakanana. Menteri perikanan kudu ngarti jeung laukna jeung itu jeung ieuna tangtuna. Menteri perdagangan oge memang kudu ngarti dina bisnis jeung sajabana. Eta kabeh encan pinuh lantaran masih kena kendala lain ku masalah teu kuat mayar. Sabab ti kerajaan eta anu ngumpuk harta karun jelas moal beak 7 turunan ceuk paribasana. Harta karun anu memang dititipan diserenkeun ku Prabu Jagatnata bapa angkatna Dyah Lopa. Dina poe harita tukang dagang pasuliwer kaditu ka dieu. Anu meuli jeung anu ngajual geus jadi pira lagi biasa-biasa di kerajaan eta pitempat. Kerajaan Jati Kameling ayeuna jadi kerajaan anu lumayan rada gede. Sanajan teu gede-gede teuing, kaayaan raja Jati nanti kerajaan Jati Kameling dikanyahokeun ku kerajaan-kerajaan lain. Kaasup kerajaan anu memang gagah perkasa anu ngaran Kerajaan Galah Kapasi. Galah Pasi anu boga raja anu ngaran Waringin Sungsang. Prabu Waringin Sungsang anu kasor gagah tur sakti tapi bergong. Jelas ditarima aya kerajaan anyar anu memang deukeut jeung kerajaan manehanana. Lamun lempang di kerajaan Galah Pasi teh kurang lebih 2 minggu. Anu hartina kacida bisa deket, nah, jarak 2 minggu teh dina waktu harita.
Prabu waringin sungsang manggil para pepatihna, manggil para penggawa, senopati lengkap jeung para menteri. Prabu waringin sungsang harita pok ngomong, sanggeus sararea harita ngariung di ruang paseban. Kipati, ulah ngarasa bingung tur aneh, sabab teu ngadenge ti anggalna karajaan anu ngaranna Jati Kameling teh dibangunna iraha. Sabab sakanyaho kula eta karajaan Jati Kameling teh hiji leuweung jati anu pernah dipake tarung ku hiji jawara anu gagah sakti anu ngaranna si Kamileung. Tug kayeuna keunana geus sababaraha ulasan taun eta urut tarung teh ngalengkop jadi situ. Lamun ayeuna jadi karajaan, iraha ngabangun eta karajaan, saha nu jadi rajana? Ampun Gusti, eta raja Jati Kameling teh hiji istri anu geulis rancunit anu namina Nyimas Dewi Ratu Keningan. Saha? Ratu Jati Kameling teh nyaetana Nyimas Ratu Dewi Keningan. Nyimas Ratu Dewi Keningan. Kula jadi penasaran, hayang nyaho tur hayang apal kaetan Nyimas Ratu Dewi Keningan. Numutkeun kamari cek anak buah kula. Para ponggawa anu ngahaja nyamar jadi tukang dagang. Pernah ningali nu ngaranna Nyimas Dewi Ratu Keningan teh jelas-jelas geulis rancunit aya tandingna. Nah bener, sumuhun Gusti. Nyimas Ratu Dewi Keningan teh memang geulis nu taya babandinganana endah taya wates wengenna. Pipina mantak tisoedat lalir lantaran ku hejo carulangna, irungna bangir kuwung-kuwungan. Sorot sotana anu biru, pamente anu mungil tur geulis rancunit. Rambut panjang ngagebay, sampean ngalonjor endah, digigir, mantak jalmi teh parkir. Dipayun, jalma mun ditingali mantak kapiuhan. Pokona mah taya hinggana, taya babandinganana Gusti. Kula jadi penasaran. Kula ngutus ka anjeun bawa ieu surat, kula hayang papanggih jeung eta Ratu ti Jati Kameling. Nah kira-kira bisa diangkir ka ieu nagara. Rupina moal tiasa Gusti. Nah eueuh ti ditu nah karajaan leutik nolak ka karajaan kula sanes masalah alit jeung teu. Namung teu nyangki papatih teh eta nagara teh hiji jalma Respati anu gagah tur sakti nyaetana Ki Patih Maktapura. Patih Maktapura leres teu ceuk saapal apanan sami. Ula parantos nyamar hoyong ningali saleresna kawas kumaha eta karajaanana. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang bulu kelek tidak sama dengan bulu geus sia teh kumaha ieu teh Maktapura kunaon aya di ditu. Ki Maktapura hiji Respati anu gagah tur sakti teu nyangka tiasa janten papatih di eta nagara. Apanan parantos ditawisan piwarang janten pejabat di ieu nagara, tapi Maktapura memang nolak. Katamih deui Jabang Aruna hiji adipati anu kantos ngahianat ka urang. Hiji adipati anu
parantos nolak karena kebijakan urang ayeuna oge anjeunna jadi hulu bae jadi panglima perang di negara eta pitempatan di negara Jatikamaling. Urang ngajar anu paling kaget nah Gusti naon tah Bajul Pataru putrana Angling Darawati ayeuna senaurna jadi senopati. Aduh urang ajar nu bener eta teh tilu jalma anu memang dipikasieun ku urang jadi jawara didinya samalah jadi jalma penting di eta nagara. Sumuhun Gusti. Abdi teu miceun teu minjem panon teu nginjem ceuli ningali ke kieuna Kipatih Maktapura anu gagah make pakaian papati ngiringkeun hiji wanoja anu geulis rancunit nyaetana Ratu Dewi Keningan Ratu ti nagara Jatikamaling. Aduh bahaya ke negara urang. Kumaha Gusti bade ngintunkeun serat kaditu. Waduh jadi nah bahaya. Kumaha lamun aing diserang, tapi lamun diserang kira-kira tentarana loba. Abdi ngetang teh kurang langkung ti 100 urang tentara. 100 urang nu bener sia teh ngomong teh. Sumuhun Gusti. Tentara na kirang langkung 100 urang. Tapi eta nagara teh nagara anu subur makmur loh Cinawi, gemah ripah loh Cinawi. Rahayatna tentrem antrem adem teu aya masalah itu jeung ieuna. Hartana buru dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah rahayatna senang. Rahayatna tumarima kana sagala parentah raja. Alut manut kanu jadi ratuna. Narima kanu jadi rajana. Nah pendudukna loba. Ari penduduk nama memang seueur. Nah ari loba penduduk nama make jeung tentarana. Terang panginten kapasitas Kipatih Maktapura kawas kumaha anu ngagunakeun kana kagagahanana. Teu gagah teu kapilih ku anjeun. Nu matak kajeun 100 urang eta tentara. Tapi yakin berbandinganana tina 10 tentara didinya 1000 kekuatan ti negara urang. Tapi salah ngomong Kipatih. Memang kitu kanyataanana. Patih Maktapura anu memang ngaguanakeun kamampuan teh henteu kudu loba tentara. Tapi jelas Kipatih Maktapura kajeun teuing saeutik tentara tapi bawa kamampuan saimang tina 10 eta tentara teh sarua jeung urang teh ngalawan 1000 eta tentara ku kagagahanana tangtuna. Waduh berat keur urang tangtos Gusti. Urang ieu tentara teh kurang leuwih aya kana 20.000 tentara anu samakta ku pakarang eta kur tentara hungkul encan tina barisan anu lainna. Namun dihitung-hitung tentara urang teh aya kana 50.000 na. Tapi kula cangcaya lamun kudu bisa ngelehkeun eta tentara nu 100. Dah kunaon sabab tentara anu 100 cekula tadi berbandinganana 10 siki tentara eta sarua jeung 1000 pasukan di urang. Hartina manehna sarua jeung ngabogaan 10.000 pasukan. Waduh
Memang hebat na sakitu nama. Can cenah kuring ngadenge teh ayeuna kuring nguping teh Gusti. Panglima perangna anu ngaran Jabang Aruna ayeuna keur liar. Neangan para jawara nu sakira-kira gagah tur sakti anu siap tarung jeung dirina. Lamun geus kaukur pertarunganana ek ditawaran cenah. Sajabana kitu di nagara Jati Kameling teh ayeuna keur diayakeun sayembara. Sayembara pikeun naon? Masalah pikeun naonna kurang teu apal kula teh. Teu terang Gusti. Tapi saur selentingin angin nuju milarian jalmi anu pinter. Lain kur pinter dina olah kanuragan tapi pinter dina dunia kapolitikan cenah. Sabab Jabang Aruna teh mangrupakeun hiji adipati anu memang ngabangkang ka urang. Jabang Aruna anu apal dina tata kanegaraan. Nu tangtuna Jabang Aruna anu bakal ngatur dina sagala rupana kahirupan di nagara eta. Walah bekilieur ya aing kieu mah. Atuh ditamih deui Ki Bajul Pataru. Ki Bajul Pataru anu geus teu bireuk deui dina ilmu kanuragana, teu bireuk deui dina ilmu silatna, tanaga jerona anu sanggup nugarkeun gunung ceuk paribasana. Ayeuna jadi senopati bebenteng ti eta nagara. Nah Raja Nagaga Sakti eta raja teh nu matak kula ati-ati teh lainna naon, anu jadi ratu di nagara Jati Kameling teh anakna si Kamileung. Maksud ilaing teh si Kamileung anu dina welasan tahun pernah perang. Bener. Waduh beuki leuleus teh aing ieu nyut-nyudan dak dumadak lempes si aing kumis ieu nu tadina jangak teh ieu. Nah kunaon? Wah. Sarua jeung aing ek diadukeun jeung macan mun kieu mah. Nu matak. Ulah coba-coba nyeungan masalah jeung eta karajaan sanajan leutik eta karajaan teh leuwih-leuwih ngaceleutitna seureudna langir. Waduh, lamun kitu kumaha ye urang ayeuna? Teu kedah kumaha-kumaha, nu penting ulah noel. Kumaha lamun ti ditu noel? Lamun ti ditu noel mah sabisa-bisa ulah malik noel. Artina urang kudu ngelehan. Untuk kitu oge. Kumaha tuh? Dari ditoel mah kudu ditoel deui meureun, atuh patoel-toel kitu mah. Awas si eta di jero diskotik wah toel we pagawean teh kamari oge geuningan nya. Awas sok kitu baheula ayeuna mah tara. Mantan gitu mah. Jadi kitu Gusti. Waduh aing rada lieur mun kieu mah. Jadi kerajaan Jati Kameling teh ayeuna memang sanajan saeutik rahayatna saeutik tentarana tapi memang anu nyekel eta kerajaan lain jalma sambarangan. Anu nyekel eta kerajaan teh hiji raja kajagoan anu ngaran si Kamileung. Anu saha mampu ngelehkeun si Kamileung coba. Memang bener. Ulah memang geus ngadenge tur ngabandungan saha ari si Kamileung. Waduh. Ampun kula. Ulah mau wani-wani tual toel ka karajaan eta. Himbau ka sakabeh rahayat, himbau ka sakabeh para ponggawa. Ulah coba-coba asup ka nagara eta bari jeung tual toel teu pararuguh. Komodi bari jeung nyoel mah. Sabab aing apal saha nu jadi pamimpin eta karajaan. Nganutna sesembahanana kana naon eta karajaan. Numutkeun beja nu katarima ku kula di eta karajaan teh lengkap aya paragi sesembahanana cenah anu ngaran masjid tur masjid.
masjid teh naon nya pikeun nyemah teh pikeun nyemah kana naon cenah mah manehanana boga anu sok disembah anu ngaranna Allah cenah. Allah ngaranna Allah ngaranna hayang nyaho teuing. Tapi cekula hiji waktu eta kerajaan teh bakal bekah tur gede bakal ngawasa di ieu alam. Cek saha teh cek kaula. Sabab ningali perkembangan ayeuna pasar-pasar geus mimiti pinuh, jalma-jalma geus loba anu kaditu duka dieu, loba anu kaluar desa, loba anu jeung ieu. Tapi eta kerajaan teh encan boga kadipaten, encan boga kadipatian. Kan ari urang mah ka kadipatian geus di mana-mana. Kaasup aya anu kasebutna cangkolak atawa ngabangkang, kaasup si Jabang Aruna kapan ngabangkang, tapi urang teu bisa kumaha-kumaha ka si Jabang Aruna sanajan ngabangkang depan. Sabab Jabang Aruna sanajan tingkat kadipatian hiji adipati anu memang gagah tur sakti. Kula sorangan geus nyerah teu mampu lamun kudu ngalan Jabang Aruna. Terus ayeuna kadipatian ajang Jabang Aruna berarti kumaha? Na masih keneh kawengkon urang. Nepi ka ayeuna memang masih keneh kawengkon urang sabab jarak anu jauh tur deukeut ka daerah urang. Tapi cenah ngadenge mah Jabang Aruna ayeuna nu tadina urut adipati ayeuna kadipatiana teh dicepeng masih ku keluargana. Masih ku keluargana, bener. Uki Demang Pamungkas, Demang Pamungkas, bener. Tapi Ki Demang Pamungkas manehanana jalma anu biasa, jalma anu ngabogaan ilmu oge biasa. Jauh lamun dibandingkeun jeung Jabang Aruna anu gagah tur sakti. Tapi kajenting kitu di tukangna tetep Jabang Aruna mah urang mah bisa kumaha-kumaha lamun ngabangkang oge. Sabab Jabang Aruna anu memang ngagunaan teh make ajaranana ajaran anu sarua jeung ajaran di negara Jatikameling. Ajaran naon teh? Ajaran Muslim atau anu sok disebutkeun cenah ngadenge teh Islam. Waduh, asa beuki loba wae ngomongkeun Islam di urang teh di negara urang teh boa-boa yeuh. Loba nu ararasup kana agama eta meureun. Teu nyaho kula oge. Masalah agama mah beda. Nah, nya beda we. Masalah agama mah teu bisa disaruakeun jeung naon-naon. Masalah agama mah. Janggeus we itu ayeuna mah. Jadi inti nama urang kudu lamun yang hareupan eta kerajaan anu leutik anu disebutkeun Jatikameling teh urang kudu tetep kudu hati-hati. Lamun itu Noel ulah Noel deui, tapi urang komo deui urang kudu Noel mah jadi tual toel engkena ulah teu meunang. Benar. Lamun negara urang mung hancur ulah nyieun urusan jeung eta negara. Sanajan leutik cekula eta negara teh leuwih-leuwih seureudna leuwih matih tibatana. Omat sakabehanana para ponggawan wain hadir. Bejaan pabeja-beja kana ceulik kade. Harewosan ulah nepikakeun nyieun permasalahan jeung eta nagara nu ngaran Jatikameling. Sabab jagara Jatikameling teh jadi ancaman negara urang. Ulah yakin negara Jatikameling dina hiji waktu bakal jadi hiji negara anu mentereng, hiji negara anu gede tur bisa ngawasa ka sakabeh kerajaan-kerajaan. Waduh, nah bener sia teh. Ulah memang geus nanyakeun ka Ki Resi. Kawas kitu kaayanana cenah di hiji waktu bakal berdiri hiji kerajaan anu memang candika nyahokeun. Rajana candika nyahokeun, kerajaan ge candika nyahokeun, tapi bakal nangtung hiji kerajaan anu gagah sakti. Kula boga piling ayeuna ieu kerajaan anu mimitinya teu dikanyahokeun ujug-ujug aya. Waduh, rada jangar kana oteuk ya.
lamun temanya kenyataan kiresih teh. Cik. Eyang kiresih kepati. Sumangga. Eta raja waringin sungsang. Ngarasa bimbang hatena. Ngarasa lelenyapan. Bareng ngadenge. Anu aya di negara Jatikameling teh. Hiji jawara nu gagah tur kahot. Nu ngaran si Kamileung. Anu jadi raja nyaeta anak si Kamileung. Anu ngaran Nyimas Ratu Keningan atanapi Nyimas Dewi Ratu Keningan. Anu geus diyakini Nyimas Ratu Keningan teh sarua kagagahana jeung menjadi bapana sabab dina waktu di istrenan Nyimas Jatikameling anu diasupan ilmu ti si Kamileung. Cag urang tuna kerajaan Jatikameling jeung si Kamileung sakabehanana. Ayeuna urang sampeur deui anu geus lila dikacaritakeun nyaeta Panjisanan. Panjisanan anu kurang leuwih geus aya kana 3 bulan. Cicing di hiji tempat, cicing di hiji desa. Anu mana eta desa teh disebutna Desa Kumpal. Kisabda pamimpin eta desa anu memang selek jeung hiji jawara anu ngaran Marupati jeung Kisudal. Sedangkeun Kisabda anu memang milu ka Panjisanan sanajan kumaha oge Kisabda jalma anu bageur. Sanajan memang mimitina barangas tapi Kisabda kasebutkeun hiji pamimpin anu bijaksana karahayatna tur ngarti. Miluna ka Panjisanan geus tangtu ti heula geus disebutkeun. Miluna ka Panjisanan janjina Kisabda lamun eleh ku 3 jurus Kisabda bakal taluk tur nurutkeun kana naon kahayang Panjisanan. Anu kabeneran Panjisanan saluyu jeung kahayang manehanana tur jalma anu dianggapna jahat tapi tetela Panjisanan mangrupakeun jalma anu pinuh ku pangarti ilmu panemuh jampe pamake oge ilmu tauhid anu aya dina dirina Panjisanan. Si Bakul anu memang menang pelatihan di Panjisanan. Lain kur dilatih ku ilmu panemuh jampe pamake dina masalah tauhid. Tapi si Bakul anu memang dilatih di hiji tempat anu jauh karitu ka dieu ku Ki Panjisanan. Sawa pemikiran Ki Panjisanan, Ki Bakul wawakil Kisabda anu tangtu lain kur ilmu tauhid anu kudu dipemilik tapi jelas jeung ilmu panemuh jampe pamake anu kira-kira mampu ngalawan kejahatan Ki Marupati jeung Kisudal anu memang kasebutna geus ngeprakeun rahayatna pikeun ngaismeun malikeun deui anu biasana anu asalna teu boga kaagamaan ayeuna geus jadi boga kamaan hayang direbut di posisina. Sina eta kampung teh ulah aya keagamaan. Dina hiji poe si Bakul anu kakarak mulang. Harita si Bakul anu memang cicingna di Kisabda. Si Bakul anu memang lamun ngomong aung hungkul tapi sabantara badan teu pego si Bakul teh ngan eta mah ditahang Kisabda. Ki Bakul hiji jalma anu gagah tur sakti lantaran menang pangawarah di Panjisanan oge Kisabda. Sajabana ti kitu teh si Bakul anu ngarti tur paham dina ilmu tauhid. 3 bulan digemleng ku Kisabda atarapi ku Panjisanan. Si Bakul anu ngajangelek jadi hiji jalma anu diperhitungkeun di desa eta. Tapi sararea ge can aya nu apal, can aya nu ngenal kaki si Bakul kawas kumaha. Nyaona si Bakul jalma pego tukang dititah nyaeta ku Kisabda. Dina hiji waktu si Bakul anu keur leumpang we harita papanggih jeung warga anu lain sagolongan. Si Bakul diseungsirikeun lantaran si Bakul lamun leumpang sok kunyem-kunyem. Si Bakul lamun leumpang harita sok tepuguh naon omonganana. Eta pamuda anu duaan leumpang lain sagolongan manehanana lain baladna Kisabda, justru anu patoja ieu jeung Kisabda
anu hayang ngaruntuhkeun kerajaan Kisabda kasebut. Pok eta jalma parang papanggih jeung si Bakul harita bari jeung nalapung kana awak si Bakul. Yuk gaplok harita sukuna nyayang tina paloba bujurna si Bakul. Si Bakul eureun harita bari ngareret. Sarenge si Bakul nyerenge. Bakul. Arek ka mana sia teh kunyem? Cek si Bakul bari nunjuk. Nusa urang harita neke kana sirahna. Pletak. Si Bakul keur tiba nyengir bari ngusap sirahna. Lain teu karasa nyeri ngan pedah we si Bakul encan ngaluarkeun ajianana. Si kunyak kieu. Kunyak. Rek ka mana sia teh? Cek si Bakul harita bari nunduhkeun ku curugna. Ngan beletak deui we diteke deui harita lantaran teu puguh jawabanna. Sia teh aing ngomong teh sing bener sia Bakul. Tudah tuduh kaos naon wae sia. Si Bakul harita kur tiba nyengir. Atuh nyengir teh siga ngahina dianggapna ngan gaplok harita bujurna ditalapung ku urang deui. Tapi ayeuna mah parang harita suku arek ngablesat kana palawa bujurna harita si Bakul ngagunakeun gerakanana anu teu disangka neke palebah memuncakan eta musuh. Yuk pletak. Wow! Eta jalma langsung jengke lantaran sukuna anu karasa komper. Saurang direuwas harita bari neuteuk ka si Bakul. Sak bangsat, kunaon ieu jelema teh? Cek si Bakul harita bari nyerenge atuh puguh we anu tadi nekean teh beuki amak we ka si Bakul ngan sabelut harita narahkeun panarajangna kana palebah beungeut si Bakul. Tapi orok kaya si Bakul harita anu ngakilekeun saeutik nu saterusna peureup anu ngalayang ngahiup pangbaraan arek ngahajar kana palebah tukang irungna si Bakul harita dikepeul ku si Bakul. Krakak kadenge harita lir ibarat sora anu pararotong ulang tulangna. Eta jalma langsung ngoceak bari ngajret lantaran nyeri kacida. Duanana harita ngarasa bingung ngarasa heran lantaran si Bakul teh teu boga kemampuan tur kekuatan anu kacida maha rohakaana. Timiti iraha manehna teh nyaho si Bakul bisa kawas kitu. Tapi saban diteke saban digetok ku manehna si Bakul harita cicing we tara ngomong tara itu jeung ieu. Sanggeus puguh kitu si Bakul harita ngaleos sedengkeun anu duaan harita nu jengke saurang sedengkeun nu hijina deui nyepengan kana leungeunna bari kegerungan. Lantaran eta leungeunna karasa komperna karanan siga anu remek wae tulangna. Si Bakul anu ini tadi ditempokeun ku duaan teu ieu disusul lantaran ngarasa manehna geus eleh dina sagala rupana. Cacakan ku kitu oge manehna geus mundur. Komo deui lamun si Bakul keur tarung jeung manehna. Pok salah saurangna harita ngomong, "Aduh, kunaon ieu si Bakul teh? Nah, si Bakul jadi boga ilmu kawas kitu nya." Aing teu nyaho si Bakul kunaon jadi boga ilmu urang laporkeun euy. Boa-boa si Bakul teh. Pura-pura ieu si Bakul teh, pura-pura bodoh, pura-pura belagu. Tapi lamun pego mah memang pego si Bakul mah tiba heula nepi ka aing teh saprak apal aing si Bakul memang pego. Antukna eta jalma duaan harita laleumpang. Tapi kasalah sahiji imah anu mana eta imah teh gedena keranan. Hiji panggung anu kacida pisan mewahna dina waktu harita mah panggung teh mewah kacida panggung teh. Anu boga panggung mewah tur papan jati dina waktu harita geus we hiji pamimpin we pasti. Barang nepi harita pok eta jalma ngomong, "Sampurasun." Rampes katenge anu ngagroa anu nemala. Pas katingali penjaga eta langsung nyampeurkeun, "Aya daon maneh ka dieu?" "Aduh punten we. Ieu teh puguh aya wartoskeun." "Aya wartoskeun ka saha?" "Ka Ki Marupati." "Aya naon kitu?" Puguh ge nembe teh aya kajantenan. Sok asup. Sanggeus puguh kitu mah eta jalma dua pemuda titah asup ka imahna Ki Marupati. Sanggeus aya di jero imah harita duanana sila. Ki Marupati anu cicing dina kursi anu gede, kawas kursi kerajaan tapi da lain. "Aya naon si lain datang ka dieu euy?" "Duh punten we Ki Marupati, arek ngalaporkeun kajadian ieu teh." "Kajadian naon?" "Ieu papanggih jeung si Bakul ieu tingali panangan kuring ni asa remek kawas kieu terus itu diteke indung sukuna atan picekolanana tuh
lebih ka compare nu ka Kibari saha Kibakul teh nu mana tanu si Pego teh ya da teu salah si Pego boga ilmu pangarti kawas kitu sabab sakanya dewek jalma anu bisa nyepeng kawas kitu lain jalma anu bodoh lain jalma anu ngabogaan pangarti edel-edel hartina si lamun si Bakul bisa ngalakukeun kawas kitu hartina si Bakul teh jalma anu gagah tur sakti asa kurang percaya tapi geuning kanyataanana nyata ieu abdi jadi korbana ulah jadi penasaran di mana ayeuna si Bakulna tadi mah kapalih wetan duka ayeuna ka mana kunaon ku si lain dilawan ampun boro-boro kanggo ngalawan kapanan kuring hudang oge tadi maniripuh nakaranan sanggeus merepet di tulang teh barudak mohon Kimaru teangan si Bakul mun bisa bawa ka dieu lamun teu bisa paksa si Bakul bawa ka dieu mangga jeng eta jalma aya kana 5 anak lalumpatan nu saterus seting corelat harita ninggalkeun eta pitempatan ngagunakeun ajian masing-masingna kampung eta hampir bararisa kabeh ilmu bela diri sabab aya sababaraha sumber ilmu anu dikeluarkeun ti kampung eta kahiji sumber kahijinya eta Ki Sabda anu dianggap gagah sakti nu kaduana Ki Marukawa atawa Ki Marupati anu jelas Ki Marupati gagah sakti disaluhureun Ki Sabda atuh anu katiluna nyaeta Ki Sudal anu elmuna sarua jeung Ki Marupati jadi aya 3 sumber anu mampu ngaluarkeun ilmu pikeun ka jalma eta pikeun di kampung eta atuhnya kanu kaopatna tangtuna Panji Sarang Panji Sanan anu ngabogaan ilmu luar biasa Ki Sabda oge saeutik gedena ngaguru ka Panji Sanan dina ilmu tauhid jeung ilmu-ilmu anu lainna tangtuna anu teu dipoboga kumanehanana Panji Sanan anu ngabogaan murid anu tangtuna si Badu si Bakul anu asalna murid Ki Sabda ayeuna diangkat murid ku Panji Sanan sanajan Panji Sanan mangrupakeun budak anu ngora tapi awak nu badag jeung anu geus dewasa we padahal Panji Sanan kurang leuwih umurna kana 17 atawa 16 tahun lah itu atawa 15 tahun meureun Panji Sanan teh tapi teu katingali 15 tahun atawa